Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badana bada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa qusnul khawatimi wa yusasqal ghamamu biwajhil karimi wa sahbihi fi kulli lamqati wa nafasin bi'adadi kulli ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun aya orang bebarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang, terutama nikmat iman senarang Islam dibarengan ku nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah dina saat ayeuna dina malam Jumat ayeuna orang masih bisa kukumpulan bermuajahah bersilaturahmi di majelis ta'lim ieu
dina rangka ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana tolab ilmu. Sholawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilapa keluargana, para sahabatna, tegakantun ka urang salaku umatna anu pang mudah-mudahan urang sadayana menang syafaatil uzma ke dina poe kiamati Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man takallama qabla salami fala tujibuhu. Wis ngandika an-nabi usapa Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lapad man takallama utawi sapa wong takallama iku ngucap ya si wong qabla salami ing dalem sedurunge aweh salam pala tujibuhu maka aja ngajawabi sira kabehu ing si wong. Dina masalah tata cara urang kahirupan sapa poe cek Kanjeng Nabi urang kieu sahaja lemana takallama qabla salam, sahaja lemana anu ngucap atawa sahaja lemana anu ngomong tanpa ngucapkeun uluk salam fala tujibuhu cek Kanjeng Nabi ulah dijararawaban ngomongna, ulah dijararawaban ku anjeun eta jalema anu ngomong naya nyaetan teu ngucapkeun uluk salam. Urang sok itu tilok ahlak urang sok itu teu masyhurkeun ku urang biasakeun ucapan uluk salam eta ku urang biasakeun itunya biasakeun ucapan uluk salam sebab naon lapad assalamualaikum eta anu ucapan anu pang bagus-bagusna bahkan hiji doa anu pikeun ka eta jalema anu ngomong anu ngucapkeun uluk salam ka hiji jelema berarti eta jelema keur didoakeun. Urang biasa ndek ya seorang anu jadi salaki ndek kaluar ti imah osok uluk salam kanu di jero imah osok kakak berangkat heula nya kakak nek berangkat heula usaha osok uluk salam osok tilo osok eta salaki urang dek berangkat usaha sasalaman heula osok hah cipan seuri nya atuh sugan kieu teh kakak berangkat ya gegeraan teh direbut ku pamajikanana leungeun salakina direbut ku naon ya ku anu jadi pamajikanana Salim anu jadi pamajikan kanu jadi salakina cek pamajikanana teh kakak berangkat doakeunnya usahana supaya naon ya supaya menang milik sanggeusna menang milik supaya jadi rezeki gitunya kakak kukula didoakeun bari Salim pamajikan Salim ka salakina sanggeusna naon ya samemeh naik ka motor salakina
ngucapkeun kieu assalamualaikum. Aya nu kitu aya ngising. Nu kitu aya atuh aja. Ya. Atuh ieu mah lamun nu eueuh kurang mulai praktekkeun rapih ge. Sebab ieu mah naon ya parentah Kanjeng Nabi urang. Aju aya deui di imah can pernah eta hiji imah diuluk salaman ku saha ku nu boga imahna, diuluk salaman ku nu boga imahna, ndak lempang usaha salakina sanggeusna salim ka nan ya disaliman ku anu jadi pamajikan. Salakina berangkat assalamualaikum waalaikumsalam cek pamajikanana gitunya. Aju baling usaha deui kitu keneh aya nan ya aya pamajikanana keur ngaso di luar manta salat asar jol bae salakina datang mamawa motor bariotan salakina tas usaha. Eta pun balik usaha aya nu tas dohor keneh giat geus datang nya jam hiji keneh geus giat geus datang ka imah. Aya anu jam 2, aya anu wayah asar biasana balik usahana kitunya, aya anu nuk maghrib. Ningali pamajikanna di luar keur santai beta salat asar datang salakina geus naon ya geus senyum bae pamajikanana ya eta nyela di motor murnanan bariotan mawan jadi karung mesin naon meureun pembantu makabel jeung cadangan lebaran dibongkarna membawa kabel geus kulang ke pamajikanna ngala salakina datang eta salakina nya lain datang ka imah lain uluk salam nya datang kalahan nan ya mareman motor kalahan mamarahan ka bikangna atuh sia ulah nyelikeun bae atuh bantuan aing ye nurunkeun barang cek salakina teh atuh pelebana nan ya turun motor atuh uluk salam lakanu di mah assalamualaikum cek nu di mana ta waalaikumsalam rapih teh kadengena rapi anu balik usaha uluk salam dijawaban ku anu ya kuno jadi di imahna ku pamajikanana dijawaban uluk salam beuh kadengena rapi amat paling teu tetangga teh karak dagang kos kitu bae balik usaha uluk salam sagala sasalaman konyol ciros teuing dipoyokan ku tetangga gelosen etalah ciri-ciri nyaeta keharmonisan dina rumah tangga urang anu pertama-tama nyaeta ku urang didik jieun nyaeta adab-adaban ka anu jadi keluarga sebab penghormatan dina agama Islam anu tong bagus-bagusna nyaeta ngucapkeun uluk salam hayu urang masyhurkeun urang biasakeun ulah waka nanya ulah waka ka jauh-jauh heula praktekkeun di imah urang masing-masing nyatana masyhurkeun nyaeta kalakuan urang ngucapkeun uluk salam
aja aya deui kusebab biasa lakina tilokuluk salam ndek balik peuting tah ndek balik berang usaha kaluar timah tilokuluk salam tilok anu diimah tilok can pernah diuluk salaman anu diimahna kusebab ieu mamanon ya nyana ngaji keur peuting Jumat caritana balik Jumat nyaeta lah hendak dipraktekeun ku aing seutik-seutik lah hendak balik Jumat heula dipraktekeun hendak ngajalankeun uluk salam kanu jadi keluarga balik Jumat caritana bikangna keur kekadengan di patengahan bari nyele TV bener teh barang tekebal teh aya nu ngucapkeun assalamualaikum cek salakina teh nah coba je itu satu uluk salam tuh kasalakina teu tengeun teh salakina uluk salam teu tengeun ja eta salakina teh manan yang ngucapkeun uluk salam garada ngageter jam tetep biasa tiap tilok ngucapkeun uluk salam kana kumu di imahna assalamualaikum uluk salam ge beda ya coba jele tuh jele di luar satuna barang dijeuleukeun ku anakna jeung mana jata mah abah ukat jeung abah semua lalaga bae anu belajar uluk salam ke keluargana alok maneh cenah ngalalaga jelema nu keur ngedeng bae pajar tasaha atuh pajar mah cenanan tukang paket uluk salam tan mantap kudu ditengeteun suara salaki jadi lamun aya ya pas balik Jumat aya uluk salam gegeraan besing salaki urang balik Jumat balikna uluk salam hari geus nyaho lama kantuk abah balik Jumat gegiraan bahudang gegiraan nubruk kanu jadi salaki assalamualaikum cek salakina teh waalaikumsalam cek pamajikan anu aya di jero langsung calenan ya langsung calim langsung nyata dibulak balik lengan salaki dibulak balik langsung dikenyet gadubra gelabu itu bener ya bikang ya ye panatu ulah kikituanan salim bae cium bulak balik leungeunna eta sacara penghormatan kanu jadi salaki sebab naon salaki urang balik Jumat komo ku dicium mah ku anu jadi pamajikanana osok dicium ku pamajikan osok bapak-bapak osok dicium ku pamajikanana osok balik Jumat tilok ganjaranana gede jasa urang salaki urang balik Jumat nyium anu jadi salaki eta ganjaranana urang lir ibarat nyium hajar aswad nya ganjaranana sarua jeung nyium hajar aswad dari urang nyium hajar aswad untuk kudu ka Mekah sing orang hajar aswad aya di imah urang gitunya
cenah Hajar Aswad kula mah hideung cek pamajikanana teh. Taetalah ganjaran anu panggede-gedena hayang ganjaran nyium Hajar Aswad salaki balik Jumat sanggeusna salim ayo kurang dicium salaki orang atuh dicium memang menang atuh teu menang ku saha jaeta mah boga urang ieu kitu demantek kuari biasakeun ku urang masyhurkeun dina masalah ngajalanteun ucapan uluk salam sebabna cek Kanjeng Nabi pala tujibuhu ulah dijawaban ku anjeun eta jalema lamun eta si jalema ngomongna atawa ngucapna ieu samemeh ngucapkeun uluk salam semacam orang di tempat riungan-riungan ya riungan-riungan baik dina naon ya dina kumpulan-kumpulan naon baik jelema seolah-olah nyanan dek ngomongna yen tu uluk salam geus ulah diperduli geus sebab nyanan tu uluk salam heula anu pang bagus-bagusna nyaeta samemeh urang ngomong ucapkeun uluk salam terutama di naon terutama tadi anu sakumaha ke urang geus dicaritakeun leuwih-leuwih urang biasakeunana di imah heula di imah di keluarga orang masyhurkeun nyatana uluk salam ieu mah panawa anu sokna namu aya nu gageroan ka imah urang woi jawab misalnya gageroan ka imah urang geus cicing bae ulah dijawaban ulah gegeroan ka imah urang gegeroan ngaran urang barang nan ya nyana kakesalan meureun gegeroan ngaran urang maksa ngadorong lawang urang keur diuk bae di bangku ari sia aja nih gegero cicing bae kunaon hewa tanaon atau teu kadenge ku sia marahan nyana tinggal balikeun kieu bae ke urang mamang jelema Islam lain teteh jelema Islam lain umpama atuh pake adab-adaban atuh pake akhlak tata cara ieu namu kahiji imah batur teh kudu kumaha carana jadi lamun jelema anu aya akhlakan mah anu aya adaban mah ka imah batur eta nyatana ngucapkeun uluk salam assalamualaikum aya nu ngucapkeun salam urang cicing bae di jero imah dorakan teu ngajawaban doraka wajib ngajawaban uluk salam lamun ku urang kadenge ulah-ulah ka imah urang aya tetangga urang tatamuan hiji jalema aya nu uluk salam ku urang kadenge di imah urang jawaban ku urang ja kadenge ku urang cuman jawabanna ulah kenceng-kenceng jawabanna ulah kenceng-kenceng cukup ku ngucapkeun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitunya eta urang ngagugurkeun kewajiban urang nyatana wajib ngajawaban uluk salam anu kadenge ku
anu kadenge ku urang. Lamun aya hiji imah tetangga aya nuluk salaman tapi encan dijawaban ku tuan rumahna, geus jawaban bae ku urang piheulaan menang ganjaran teu? Beunang menang ganjaran. Iblis alaihi la'natu yabki inda salamil mu'mini wa yaqulu wa wailah la yaftariku hazanil mu'minani hatta yughfaru lahuma. Seterusnya nyata cek Ibni Abbas radhiyallahu anhuma inna iblis alaihi la'nat, sanyana iblis nyaho ke iblis nyaho iblis anu jerona naon iblis anu jerona unti eta mah bugis lain iblis mah bugis. Iblis mah musuh urang, musuh anu nan ya anu selalu ngajarumuskeun hiji jalema ka jalema anu teu iman ka Gusti Allah, dijarumuskeun ku iblis supaya naon si iblis tujuanana ngajurumuskeun kana manusia, sebabnya nyaran batur pikeun ngeusian engke neraka. Mantaknya nama geus perjanjian jeung Gusti Allah kitunya, geus perjanjian geus kula teu naon ditakdirkeun asup ka neraka, tapi izinan kaula Gusti cek iblis kula nyaran batur, kula nyaran batur ka anak incuna Nabi Allah Adam, saha anu beunang ku kula berarti eta bakal jadi batur kula. Terus kumaha cek Gusti jawab, ari bisa masia kagoda atawa namanya narik-narik turunan Nabi Adam supaya jadi batur sia hop terjadi masalah. Eta kitu geus perjanjian iblis mah. Anu imanna kuat moal beunang ku iblis, anu imanna ipis nyatana bakal beunang bakal katarik ku iblis, nyaeta ngabaturan nyana engke di jero neraka. Pugu mining babaturan jeung saha? Mining babaturan ka tukang nan ya, ka tukang bugis ka iblis. Inna iblis alaihi la'natullah, sanyana iblis eta ya beki ingda salamil mu'mini. Iblis bakal cerik gagaluntungan eta iblis, kerik sedih nya cerik nya nan ya nya si iblis ya cerik sakenceng-kencengna ketika inda salamil mu'mini, ketika aya uluk salamna jalema mukmin. Misalnya kia aya ngucapkeun assalamualaikum, berarti atuna eta nu naon? Anu ngucapkeun uluk salam aya depan aya nan ya aya nu ngajawaban waalaikum
Waalaikumsalam. Ketika aya mukmin uluk salam terus dijawab ku mukmin anu hijina, eta iblis mah guguluntungan curik nyeleh hiji jelema mukmin nyaeta uluk salam. Salaki uluk salam kanu jadi pamajikan di buruan kene assalamualaikum, cek pamajikan waalaikumsalam. Eta lamun ka jelema eta iblis guguluntungan di buruan urang nyele saha, nyele hiji salaki jeung pamajikanana uluk salam nya. Wa wailah la yaftariqu hadzanil mu'minani. Wah cilaka cek iblis teh, hiji kacilakaan hiji karuksakan bagi eta iblis, cek iblis la yaftariqu hadzanil mu'minani, di mana ieu nu nyieun karuksakan teh hiji mukmin jeung mukmin uluk salam. Nu ieu salam nu hiji deui jawab salam. Eta bagi non ya bagi iblis mah hiji karuksakan hiji karugian anu panggede-gedena, sebab etalah anu bakal memperkuat agama Islam, anu bakal memperkuat adab-adaban dina masalah kehidupan agama. Nyatana jelema anu loba ngamasyhurkeun uluk salam. Coba di lembur urang dimasyhurkeun kapanggih jeung babaturan di jalan, ayu paheula-heula uluk salam aya nu kitu aya. Kapanggih babaturan nu ganjaran panggede-gedena nyaeta anu ngucapkeun uluk salam, ngucapkeun uluk salam teh heula. Misalna biaji nap kapanggih jeung Haji Sulaini, nu hiji tikidulkeun nu hiji tikalerkeun banguna kararenceng lah di penghajian teh cenah aing hayang paheula-heula ganjaran gede. Paheula uluk salam anu teu heula uluk salam eta ganjaranana anu gede, anu ngajawaban meunang ganjaran, cuman gedean anu ngucapkeun uluk salam gitu. Paheula-heula padidinya ruksakna hiji lingkungan, hiji namanya hiji lembur orang ku gara-gara geus eueuh kemasyhuran uluk salam eueuh. Adab-adaban akhlak ngucapkeun uluk salam di lembur urang kuaring geus carangna kumaha coba. Kapanggih urang babaturan motor jeung motor lain uluk salam naon totot nu hiji net lain uluk salam bari mah anu naon anu nanyana make klakson bener teh. Nu hiji leutik, anu hiji mawa sepeda listrik, anu hiji mau motor nya cek nu mawa sepeda net jaletik sepeda mau nu gede we aju kapanggih jeung motor NMAX tutup eta kitu urang aturan mah kieu akhlak anu bagus mah ye anu mawa motor uluk salam teh heula adab-adabanana kitu, lain hartina anu mawa naon anu mawa sepeda uluk salam teh heula. Urang maksudna dina katawaduan urang sanajan leuwih gagah
ngarepan boga sepeda tuh orang tawadu lah ya uluk salam teh lah ulah ya mah abong-abong batur mau sepeda goes bu dikalakson sabaraha kali nyokalakson kude teh atuh batur sampai ngagibeg nya ngagibeg kaget pan mau sepeda kah bosenan ya ku angin kelakson motor NMAX motor PCX kaget. Jadi gitu orang mah kuari kapanggih di jalan lain uluk salam motor jeung motor orang mah kuari mah makena naon klakson bener teh mantak moal kapanggih jeung perpisahan antara eta mukmin jeung mukmin lamun eta si mukmin ngamasurkeun sasalaman jeung uluk salam jele akhlak kesepuhan orang Abah Ahmad tunya nama be nya kapanggih jeung sahabat asal kapanggih assalamualaikum nah aju sanggeusna uluk salam nya nama naon sasalaman teh loh sasalaman nya nama jeung sahabat ge nya ulah-ulah jeung kolot jeung budak nya nama naon tah akhlakna eta kitu masyhurkeun uluk salam jeung ulah berat leungeun urang nyatana sasalaman jeung papada sebab sasalaman eta manjangkeun umur jeung tata cara sasalaman hari budak kuari mah lain pan tata cara sasalaman pan ieu sasalaman nya mending sasalamanana ieu jeung batur malah masih dinaon ieu masih dimalum kana hari jeung batur mah barang ditempokeun hari kitu masa salaman jeung kolotna jeung abahna jeung mana atawa jeung dulur kolotna eta budak kuari masa salaman ka hiji lamun budak bikang masa salaman dikapipikeun kira-kira bagus teu tah ngaran salim eta pancium tangan lain naon ye lain tangan dikapipikeun bahasana aya deui anu cium tangan mah cium tangan eta adab-adabanana leungeun nyana kene nu dicium loba eta nu kitu pan salim tapi leungeun nyana kene anu dicium ku nyana atuh neuk nyon cium tangan neuk naon ngahargaan misalna ka anu jadi kolot urang atawa ka guru urang atawa ka dulur-dulur anu saluhureun ti urang pan salim tapi anu dicium leungeunna kene atuh jarak jauh deui ulah dicekel bener teh sasalaman jarak jauh leungeunna kene anu dicium ulah nyekel-nyekel naon ya bahasana cium tangan ka eta di orang loba nu kitu nu mudah-mudahan ieu mah khususna pikeun urang kabehan anu hadir di dieu tah kitulah adab-adaban urang tata cara uluk salam tata cara urang salim hari salim eta urang leungeun anu disaliman ku urang lamun teh eta kolot urang teteh urang dulur urang anu kolot atawa guru urang anu dicium leungeunnyana ulah leungeun urang paham teu tah paham insyaallah lah hari nu aya naon ya anu ngarti kana ilmu mah dipake insyaallah aju urang boga anak kos kitu tah sasalamana diomong ku urang
nok ulah kitu sasalaman ulah kitu eta mah tata cara lain jelema Islam sasalaman gitu mah ari sasalaman mah ulah dikapipikeun sasalaman mah ye kieu ye leungeun abah leungeun macium gitu takunok eta ngaranna salim kitunya sasalaman naon anu kudu kurang dipraktekkeun dina salim kitu sebab dina hiji hadisnya eta qalu tahiyatun nasara wad'ul yadi 'alal fammi sebab dina tata cara penghormatan dina tiap agama eta beda-beda ari cek agama Nasrani tata cara penghormatanana eta wad'ul yadi 'alal fammi nenden leungeunna 'alal fammi dina irungna dina cangkemna maksudna nenden leungeun tata cara anan ya jalma Kristen ngahormat kumaha cenah nenden leungeun kumaha ya kieu kumaha coba tah nyaman nenden ieuna kitu tah penghormatan jalma Kristen mah kieu aju kumaha tah heuti dieu heula di sinan ye nenden di dia wad'ul yadi 'alal fami nenden heula ka cangkemnya kitu tah kitu aju ka dieu kidinya eta jangan nguji salib tah eta kitu di kitab jelas dicaritakeun tata caranan ya eta nya penghormatanana kitu eta jelema naon jelema Kristen beda deui jeung tahiyatul yahudi al isyaratu bil usubi tahiyatul yahudi al isyaratu bil usbu'i beda deui jeung nan ya penghormatan jelema Yahudi mah Yahudi jelema Buddha maka isyaratna eta make non ya make ramo-ramonya na kumaha jalma Buddha jalma Buddha kumaha gerakanana penghormatanana cenah make ramo ke ieu ya nah eta make jari jikieu nya nama ya ari tadi mah ya si non ya si ya dikasunguteun lagi tuh tah aju gerak ieu gitunya ieu mah keur urang meraktekkeun ya keur nyontoan ieu nu sakumaha dicaritakeun di kitab gitunya tata cara penghormatan agama masing-masing lain-lain gitu. Hari tadi mah Yahudi kumaha Yahudi kieu beda-bedanya aju aya deui agama wa tahiyatul majusil inhinai tata cara penghormatan agama majusi jalma agama majusi mah nyaeta al inhinau nyaeta bari dongko kumaha dongko eta jalma agama majusi mah biasa sok-sok di TV teh pan aya kos urang nan ya model jalma Korea gitunya Korea iya gitu nya mah bari dongko gitu eta penghormatan bagi agamanya eta pang bagus-bagus akhlak cek agamanya eta kitu menurut agamanya hari nan ya hari penghormatan tahiyatul arabi hayyaqallah hari penghormatan orang Arab mah ku doanya tahayyaqallah ku ucapan hayyaqallah eta penghormatan jelema naon
orang Arab. Tapi cek di dia menurut dia hadis wa tahiyatul muslimina, penghormatan jelema muslim kabeh, jelema Islam kabeh nyaeta lapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jelema Islam penghormatan eta sing goreng ku ucapan lapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahia asyrafut tahiyah, eta teh anu pang bagus-bagusna penghormatan nyaeta ucapan lapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamasyurkeun kurang, biasakeun kurang ucapkeun uluk salam samemeh ka batur, samemeh ka imah batur, urang naon ya, urang masyurkeun heula, praktekkeun heula urang di imah urang. Hendak dipraktekkeun deuk. Insyaallah lamun imah loba nu uluk salaman eta insyaallah berkah. Lamun eta imah loba nu uluk salaman berarti eta imah loba doa. Da kula cenah imah kula unggal poe anu uluk salaman bae. Tapi anu uluk salaman ge cenah beda aja eta mah cenah hayang duit. Nya uluk salam mah ieu teu eureun-eureun beda deui jeung ustad. Nu uluk salamna beda. Tiap aya nu uluk salam moal naon ya, moal sampai naon, moal sampai naon. Dari ustad mah aya nu uluk salam paling titah naon, titah ngariung. Namun aya nu ngariungna, namun awa titah naon. Geus eta mandek nandek urang, ndek saha bae jalema imah urang loba nu nguluk salaman, nu nguluk salaman ka imah urang berarti eta imah urang insyaallah diberi keberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hayang keberkahan anu non ya, anu selalu teureun-eureun di imah urang, masyhurkeun, biasakeun urang ngucapkeun uluk salam. Eta urang geus nyaho kitu mah tang geus teu aneh deui. Geus aneh deui. Komo kieu mah salakina ngaji, pamajikanana ngaji geus teu aneh. Aya nu salam, oh kadengena ya salaki kula ya. Berarti yang ngaji dipake ya. Kadengena ieu bikang aing ieu mantas di mana meureun ya? Uluk salam. Oh ya, geus nyahueun berarti geus dipraktekkeun ku manehna. Moal kaget. Tapi lamun iya anu ngaji salakina doang nya pamajikan can dibere daek ngaji, urang balik ngaji assalamualaikum tuh jele tuh di luar sanok tuh ci abah nya cek anakna teh abah balik ngaji meureun mah barang guari cenah daek ngaji abah sia nyaho ka uluk salam. Kan gitu malik-malikeun anak di kang guari mah nya coba anu nyaho kabeh mah geus berarti dipake yang ngaji ya ku salakina uluk salam ka pamajikan ada jawaban ku pamajikan
pamajikan uluk salam dijawaban ku salakeun geus moal nolna moal saling poyokan moal ku sebab geus nyaho kabeh bahwa eta ganjaranana gede. Assalamualaikum naon hartina eta lapad assalamualaikum. Amun cek urang teh mah assalamualaikum ari kasalamatan teh pikeun anjeun kabehan. Haju waalaikumsalam jeung pikeun anjeun assalamu. Misala oge kesalamatan pikeun anjeun. Eta sering doakeun teh. Salaki ngadoakeun ka pamajikan, pamajikan ngadoakeun ka anu jadi salaki rapih teh. Rapi pantesan imahna dibere kaberkahan bae ku Gusti Allah sing goreng imahna eta ngabiasakeun uluk salam. Ajawa deui diajak Kanjeng Nabi lapad assalamualaikum teh nyaeta aya ganjaran anu sakitu gedena. Assalamualaikum jawaban ku urang waalaikumsalam. Lamun aya nu uluk salam kurang dijawabna waalaikumsalam deui eta ganjaranna hanya 10 kali lipat. Tapi lamun ieu aya nu jawab deui ieu keur nguji-nguji ganjaran. Mang Pandi uluk salam ka Mang Udin cek Mang Pandi teh assalamualaikum cek Mang Udin teh waalaikumsalam nya ge ngucapkeun sakitu doang cek Mang Udin ku aing dijawabna sakitu baelah. Mang Udin menang ganjarna 10 doang menang 10 tasa kali 10 kali lipat. Aja ditambah deui kemalan da kuluk salamna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mang Udin teh nyana nambahan ya beda ya cenah uluk salamna kuari mah dijawab deui ku Mang Udin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cipan teh lawihan Mang Udin lawihan ge Mang Pandi nyen ganjaran eta lamun urang datang ka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta ganjarana 30 kali lipat kebagusan. Aya anunan ya aya nuluk salam assalamualaikum dijawab ku urang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta urang ngajawaban salam diganjarna eta 30 kali lipat kebagusan. Aja deui jelema nuluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawaban ku urang ya masih keneh aya keneh senjata ganjaran nu paling gede tadi geus nyawa urang 30 kali lipat dijawab deui ku urang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Bisa ente buntut Mang Udin wabarakatuh wa magfiratuh. Lamun kurang diberean tungtungna wa magfiratuh eta ganjaranana cek Kanjeng Nabi dibalesna dibere lipetan kebagusan ku Gusti Allah 40 kali lipat kebagusan. Tah
Assalamualaikum ganjaran 10 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh eta ganjaranana 40 kali lipat kebagusan. Kumaha cenah lamun ieu lamun dina masalah tata cara urang uluk salam ka saha? Ka jelema kafir. Ka jelema kafir urang perlu uluk salam teh. Ka jelema kafir eta ulah naon ya? Ulah miheulaan, ulah sok milahan uluk salam ka saha? Ka jelema kafir ulah misalnya urang boga bos luar daripada agama Islam ulah assalamualaikum bos eta ulah. Kumaha lamun nyana uluk salam ka urang boga bos urang lain agama Islam ya cek nyana nyamun tata cara adab-adaban dina masalah agama Islam nyana uluk salam teh heula assalamualaikum urang jawabna kumaha? Urang jawabna balikeun ka awak urang ulah waalaikumsalam jawabna wa'alayas salam pikeun kula naon kesalamatan ari nyana maloseun ngadoakeun ka urang assalamualaikum wa'alayas salam jawaban gur. Tapi ulah coba-coba orang miheulaan uluk salam ka nyana assalamualaikum bos ulah ya ulah kecuali nyana non ya uluk salam teh heula tapi jawabna ge ulah waalaikum deui ulah naon cenah jawabna wa'alayas salam deh korimatilok naon cenah ya paling urang maka bos selamat pagi bos siang bos sore bos itunya bener teh Mang Udin sok boga bos Mang Udin sok uluk salam tilok besing boga bos di tempat usaha luar daripada agama Islam sok uluk salam sok loba tak itu nggak surang sanajan orang ya jasa geus kuari mah cukup siang bos sore bos pagi bos gitunya kecuali nyana assalamualaikum Pak Udin orang wah ngaji teh naon jawabnya bingung orang jawabnya enggak sedih hati tanek diucapkeun wa'alayas salam lamun eta jelema kafir uluk salam ka urang teu meunang urang ulah ngajawab waalaikumsalam ulah jawabna wa'alayas salam tata cara urang adab-adaban penghormatan dina agama Islam pang bagus-bagusna nyaeta urang ngucapkeun nganan ya ngabiasakeun make ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari urang namuka hiji jelema mah teu kudu dibaca kabeh lah ya beusin kieu teh pan ganjaran kula hayang gede yo dina pengajian ge lamun dibawa kabeh cenah ganjaranna 40 kali lipat kebagusan. Urang ulin ka imah babaturan urang uluk salam dibaca kabeh assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa magfiratuh. Cik nu di imah kageteun teh kageteun masalah orang biasa uluk salam bae assalamualaikum warahmatullahi
kayak gitu. Tapi kebiasaan orang mah anu dipake naon doang, assalamualaikum, assalamualaikum. Cuman ulah panjang kumna, ulah kieu teh assalamualaikum, ulah panjang teh mah ya. Aja aya nu leuwih komplit deui, aya nu leuwih singkat. Mikum aya nu kitu, eta mah teu dijawaban kitu naon. Mikum pajatan naon mikum-mikuman, orang mah uluk salam. Urang ngadanya jawab ulah. Tu wajib setik-etik acan lamun aya nu uluk salam mikum. Mikum aja nu jawab lebih tolol le lam. Nya mikum lam. Kawe nu balenar tan. Lain-lain ngadoakeun teh mah lain sering ngadoakeun eta mah. Ya, teu balenar eta mah. Tamu uluk salam namikum, anu ngajawab tuan rumahna ji ngarugi-rugi urang nanja layak ngarugi-rugi cenah kula yang ngajawaban waalaikumsalam. Jangan wajib dan naon ngajawaban geus kula jawaban lam. Kum lam. Itunya mantap tata cara orang, akhlak orang nyaeta setik-setik masyhurkeun khususna di keluarga orang ucapan uluk salam assalamualaikum. Lamun misalnya ngucapkeun sakitu doang, lamun misalnya sapotong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amun eta dianggeuskeun kabeh leuwih hayang panjang deui diberean wa magfiratuh. Tah eta lah pengajian urang, mudah-mudahan aya manfaatna, yang mudah-mudahan naon diaji ku urang babarengan dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kurang leuwina nyuhunkeun dihampura hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.